Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana bae ayana, alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qodaratin maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra dina juduning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amboros ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam pabeberang nyatana kasarkum anu mana kiwari parantos aya di bumina. Samalah harita teh ngobrol sareng bojona nyaeta Nyi Sawitri. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami bandungan deui kusadayana. Ari akang ti mana wayah kieu kakaramulang? Tanya Nyi Sawitri bari melong ka sarkum anu kakara datang. Oh, apan akang teh geus jajab anu maot. Samalah apan ti peuting keneh akang indi teh nah teu dibejaan kitu ku emak. Walon sarkum gek diuk dina koresi panjang. Calana tembong karotor lantaran tadi milu jajab ka makam sareta milu mantuan kanu kapapaitan bareng jeung anu sejen. Kabeneran poe eta mah sarkum eueuh urusan anu lian. Nya dibejaan eta oge. Tapi kahayang teh lamun rek indit-inditan akang kudu bebeja heula ka abdi. Ulah leos-leos teu puguh. Nya ari maksud mah akang oge rek bebeja. Tapi peuting teh nyai keur tibra sare. Rek dihudangkeun karunya da katemponna pules pisan. Leres Kang meuni pules abdi teh. Margi wengi teh tunduk pisan Kang. Nya teu nanaon. Ari nyai datang teu kanu maot. Tanya sarkum bari melong ka bojona. Henteu abdi mah Kang. Mung emah hungkul anu kaditu mah. Margi tadi abdi gugahna kasiangan. Kang. Nah kunaon cenah jang ieu teh maotna. Da ari dadanguan abdi mah saurna aya nu ngaroga hala. Sabab cenah beheungna gorobong kawas aya nu ngegel. Nya kitu eta teh Kang. Tanya Nyi Sawitri bari neuteup ka salakina. Nya kitu. Samalah apan akang mah ningali langsung kana layona. Sieun abdi mah Kang. Tapi nah digegel naon Kang manehna teh? Nya duka teuing ari kunaon-naonna mah. Da teu apal akang oge lantaran teu nyaksian kana kajadianna. Kitu deui anu sajena oge eueuh anu nyaho. Tapi ari sangkaan mah memang aya. Samalah urang lembur hampir kabeh nyangka lamun si ieu teh maotna alah tan diroga hala ku setan cenah. Oh, kitunya Kang. Bararaid sararieun teuing abdi mah.
Nah make aya setan kalembur urang. Nah setan ti mananya Kang? Tanya Nyi Sawitri teu kireum-kireum sedengkeun hate namah nyerenge seuri. Nya duka teuing setan ti mana nama atuh Nyai. Da akang mah teu apal. Geus akang mereka cai heula hayang mandi. Walon Sarkum jung nangtung tina diukna leos ka tukang kebat muru ka pancuran. Nyai geus nyadiakeun kadaharan kur salaki hidap. Tanya Ma'anah norojol ti lawang kamar. Parantos mak, sanggu sareng rencangna tos sayogi. Oh syukur atuh ari geus sadia mah. Pami emak bade ka mana? Mak marek neang heula Titin. Lantaran tadi cenah ceuk salakina geus karasa beuteung. Sok padahal mah da can nepi kana waktuna. Tos sabaraha sih kitu ayeuna Titin teh mak? Tanya Nyi Sawitri bari neuteub kametohana. Nyari hitunganna mah kakara 8 bulan leuwih. Sigana bulan hareup waktuna lahirana teh. Nya boga-boga bae cing salamet sarta cing lungsur langsar. Lamun geus nepi kana waktuna. Muhun mak. Terus kitu mugia bae atuh sing aya dina kalancaran. Nyai, marek indi tolanya. Isi jang Sarkum nanyakeun mah bejakeun we keur ka Imah Titin kitu. Sumuhun mangga mak. Geus kitu Mama Anah terus ngaleos indi trek neang anakna Titin. Anu harita teh keur kakandungan geus 8 bulan leuwih sarta moal deui oge bakal lahiran. Sajigna Ma Anah indit gek Nyi Sawitri diuk dina kursi panjang bangun salse pisan. Leng ngalamun meuni anteng panon melong kaluareun imah. Dina sawangan harita kagambar deui kajadian peuting tadi dina mangsa keur babarengan di saung jeung si Coet. Teu karasa serenge seuri sorangan. Atena ngarasa bungah sarata sugema lantaran kahayangna geus laksana. Sok sanajan lamun nurutkeun tina rupa jeung tangtunganna Nyi Sawitri teh manusa. Tapi ari jero-jerona mah teu bisa dibobodo anu ngaran setan siluman. Dina hiji waktu mah pasti timbul deui sifat aslina. Tetela si Iep teh leuwih ti Kang Sarkum. Lamun kaya kieu mah aing beuki betah cicing di alam manusa. Ceuk Nyi Sawitri tuluy seuri sorangan. Tapi kitu oge lalaunan. Sabot keur kitu torojol Sarkum anu kakarareng semandi ret ka bojona pok ngomong. Nyai sanggup geus sadia can. Akang lapar hayang dahar. Mangga Kang bade tuang mah. Datos sayogi. Nya nuhun atuh. Ari emak ka mana? Sarkum nanyakeun indungna anu tadi can katingali. Oh, mama nuju ka bumi Titin bete. Margi saurna mah Titin teh tos karaos patuanganna. Rupina moal alami deui oge ngalahirkeun. Nah geus sabaraha bulan kakandunganna? Saur emak mah 8 sasi langkung Kang. Nya moal lila deui atuh lamun kitu mah. Keun ke akang oge rek neang ka ditu lamun geus salse. Sakalian hayang ngobrol jeung si Ojay. Ceuk Sarkum geus kitu sup ka jero kamar gancang disalin baju kuno bersih. Sarata teu lila kaluar deui srog ngadeuketan kana meja makan. Gek diuk disang hareupan ku bojona. Breh katempo kadaharan geus sayagi deungeunna rupa-rupa aralus jeung anu ngareunah. Da puguh ayeuna mah Sarkum teh jelema beunghar. Jadi hayang naon bae oge pasti kalaksanaakeun teu siga baheula. Teu siga baheula Sarkum mindeng pisan karo uyah. Beuleum peda sambel jeung lalab kadaharan sapopoena. Geus kitu brak atuh duanana bareng dalahar bala kecerakan paronyo pisan. Teu sakumaha lila. Anu dahar geus rengse kop kana rokok keretek gur diseungeut pelenyun Sarkum udud. Ari Nyi Sawitri gancang harita meresan urut dahar. Piring kotor diperenan terus ditunda ka dapur. Kasugri kaum dangu.
Pocapkeun sorena Sarkum indit ka Imah Titin lantaran hayang nyaho kana kayaan adina nu keur kakandungan. Sakalian hayang ngobrol jeung si Ojay. Tapi Nyi Sawitri mah harita teu milu sanajan ku Sarkum diajak oge keukeuh embung ari nyebutkeun mah keur teu garenah awak. Tapi eta mah ngan saukur alesan wungkul mitra. Sabab anu sabenerna mah manehna teh teu kuat lamun seug kudu ningali awewe anu keur kakandungan. Ari sabab rasa hanaang sok ujug-ujug datang. Sarta inggih sendirina teu bisa nahan hawa nafsuna anu sok hayang nginum getih jalma. Nya daripada cilaka mending keneh cicing di imah. Pocapkeun Sarkum harita geus anjog ka Imah Titin. Kabeneran si Ojay keur aya samalah maanah Bah Omon, Ambu Yuyun bojona keur araya nungguan Titin. Anu cikeneh kakarareng se dipariksa ku indung beurang atawa paraji anu ngaran Maiyot. Sup Sarkum ka jero imah, barang jo langsung dibagiakeun ku si Ojay anu boga imah. Aeh geuning akang, kumaha Kang Damang? Ceuk si Ojay solongkrong ngajak sasalaman. Aya berkah cager akang mah. Nya nuhun atuh pami Damang mah. Mangga Kang calik. Ceuk si Ojay nitah diuk. Gek Sarkum diuk ngariung jeung anu sejena. Geus kitu ret ka Bah Omon jeung bojona nu harita araya di dinya. Abah ambu kumaha Daramang? Tanya Sarkum terus sor ngajak sasalaman sarta gap ditampanan. Alhamdulillah cager abah mah ujang. Kumaha pami ambu? Sarua ambu oge cagorin adangut ayeuna mah. Nya nuhun atuh pami Daramang mah. Aeh kamana ari Nyi Sawitri? Nah teu milu ka dieu atuh ujang. Nu mawi henteu ambu. Saurna pun bojo teh nuju teu raraos. Walon Sarkum nerangkeun kayaan bojona nu harita teu milu ka dinya. Aku naon si Nyai teh ujang? Lantaran tadi teh basa ditinggalkeun ku umah da teu kunaon asana teh. Ceuk maanah bari neuteub ka anakna. Nya mah tadi mah teu kunaon. Ngan bieu we ngadadak. Geus diubaran atawa acan? Acan bieu mah. Tapi keun wae da bisaeun sorangan ari nginum ubar mah. Da teu parnangan saukur teu karenah awak kungkul. Heueuh nyakeun wae atuh ari kitu mah. Walon maanah teu pati hariwang da ceuk Sarkum oge kayaana teu parna. Aeh hari ujang sok ka mana wae atuh. Jarang panggih jeung abah. Tanya Bah Omon bari neuteub ka Sarkum. Ah nya kitu wae abah. Sok udar-idar abdi mah. Nyakeun wae udar-idar oge. Da lain udar-idar teu puguh. Tapi apan ujang mah udar-idar oge ngahasilkeun duit. Samalah apan ayeuna geus katingali hasilna. Ujang teh geus jadi jelema anu pangbeunghana di lembur ieu mah. Samalah disebutkeun oge juragan ku batur mah. Ah eta mah dasar we barudak abah anu sok nyebut juragan mah. Lantaran ngolo sangkan dibere keur meuli rokok. Dan nu sabenerna mah teu hoyong abdi oge disebut juragan teh. Jeung deui abdi bisa kieu teh ayeuna. Da baheula mah jalma balangsak atuh abdi teh. Sagala teu boga. Samalah apan kantos nambutan hartos ka abah harita keur biaya ke rumah sakit pun anak anu bungsu ning. Perih pisan hirup abdi teh baheula mah abah. Walon Sarkum harita ras inget deui kana kahirupan baheula. Dina mangsa hirupna keur sangsara balangsak sarta seubeuh ku panghina. Keun wae da eta mah baheula balangsak sodeh. Justru lamun ujang teu ngalaman kitu, tantang tuh hirup ujang bisa cara ayeuna. Sumuhun lares abah. Tin kumaha kayaan Titin hanggeus nepi kana waktuna rek ngalahirkeun atawa acan? Tanya Sarkum bari melong ka adina anu keur diuk teu jauh ti maanah. Teu acan Kang. Margi da teu acan dugi kana waktuna rupina sasi payun. Kami numutkeun etangan mah.
Oh gitu. Tapi kunaon atuh ari tadi bejana mah geus karasa cenah. Sumuhun kitu tadi mah. Mung bae duka kunaon da teu pupuguh ujug-ujug kuku sialan meuneu nyalingit. Nyamanawi teh bade ngalahirkeun cing teh. Mung bae nembe diparios kumaha ieu teu acan saurna mah. Tapi kumaha ayeuna karasa keneh? Ayeuna mah tos biasa wae Kang teu sawios-wios. Nya syukur atuh. Lamun aya nanaon mah geuwat bejaan akang. Bisi perlu indit ka bidan tang tuku akang diantur. Nya tapi lamun pareng akang teu bisa titah we si Uyeh atawa si Kemed pagawe akang. Lantaran maranehna geus bisa mawa mobil. Tah kitu jang Oyaynya. Ceuk Sarkum bari ngareret ka si Ojay anu harita keur ngabandungan. Mangga Kang hatur nuhun pisan kana perhatosana. Walon si Ojay bunga lantaran ayeuna mah Sarkum bager ka manehna. Teu kudu nunuhunan sagala beut kawas jeung batur wae. Apan sidik akang teh lanceuk sorangan. Piraku taya pisan perhatian kanu jadi adi. Ceuk Sarkum nyaritana daria pisan mitra. Sarta katarimana estuning mata genah kana hate si Ojay kitu deui kanu sejena. Sabab beuki ka dieu teh sikep Sarkum beuki hade sarta gede perhatian ka kulawargana. Satuluyna ka dituna mah prung bae ngarobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Samalah terus nyaritakeun kajadian tadi peuting anu tumiba ka si coet anu maotna teu wajar. Da puguh dibinasa ku siluman. Mangsa alam teu karasa nyerelekna. Kanyahoan harita geus maju kaburit sora tongeret reang di sarada patembalan. Ditema ku sora manuk anu ricit tina dahan. Dina kayaan kitu Sarkum harita amitan kanu araya di dinya, tapi maanah mah henteu milu balik ari sabab melangkat titin anu jadi anakna. Kang, engke peuting rek milu tahlilan. Komo we atuh arek mah. Mengpengker salse. Jadi ayeuna aya waktu. Peperihun keriweuh akang mah tara bisa. Ari ujang arek moal. Rupina abdi mah moal Kang. Ari wangka pun bojo. Nya teu nanaon ari moal mah. Jeung deui ulah loba ditinggalkeun sorangan pamajikan teh. Melang bisi karasa deui beuteung. Tah leres kitu Kang maksud abdi teh. Hayu atunya ayeuna akang rek balik. Keun wae mamasna di dieu maturan. Ngarah regreg ari aya kolot mah. Ceuk Sarkum saenggeus nyarita kitu mah terus ngaleos. Kitu deui bah omon jeung bojona harita tuluy barali ka imahna. Kayaan harita beuki burit redur sora bedug ditakol di masjid disusul ku haleuangna sora anu azan magrib. Tekung silila. Reup kayaan teh poek. Beurang geus kasilih ku peuting. Kadenge sora jangkrik jeung gaang di sarada di pipireun imah. Gancangna carita mitra. Saminggu geus kaliwat tiba saaya kajadian maotna si Iyep. Ti harita kayaan lembur teh lamun geus datang wanci peuting karasa ti iseun. Samalah jarang aya jalma anu wani ngulampreng dina wanci kitu. Da puguh sararea oge sareuneun. Ngan anu sok hatingali aya jalma teh di gardu ronda lantaran maranehna boga tugas pikeun ngajaga keamanan lembur. Lantaran bisa aya kajadian anu teu dipiharep. Ari sabab harita geus loba kabejakeun di lembur sejen keur loba bangsat anu sok ngabongkar ibah batur. Jadi sok sanajan haroream oge kapaksa daek teu daek kudu taat kana palaturan anu geus dijieun sarta disatujuan ku sararea. Sabab keur ngabelaan kepentingan balarea. Pocapkeun dina hiji peuting harita teh Sarkum can reup sare. Samalah harita keur ngadekul tulas tulis nyatetkeun duit anu unggal poe kaluar asup sarta dihitung kauntunganna.
Harima anah geus aya kana sababaraha poe ngendong di imah Titin, sabab melang cenah ka anakna anu keur gede beuteung bisi karasa tengah peuting. Sedengkeun ari Nyi Sawitri harita keur gogoleran di kamarna tapi can bisa reup sare. Lantaran nungguan salakina anu can rengseng urus pagawean. Kang Sarkum, can rengse Kang. Ceuk Nyi Sawitri ngegero ti jero kamar. Acan Nyai. Puguh oge can beres akang teh ke sautik deui yo. Walon Sarkum bari jongjom tulas-tulis bibirna gegreyeman ngitung kauntungan. Kang, pamitos rengse enggal ka dieu nya. Ku abdi diantosan. Nya ke sakedeung atuh. Adenge kitu jep Nyi Sawitri teu ngomong deui. Red kana lalangit kamarnya terus diteuteup breh ka gambar rupa-rupa kajadian anu geus kaliwat narembongan. Kira-kira heuleut setengah jam gorobok ngagero deui ka salakina. Kang Sarkum, tos rengse acan. Nyai kagok sautik deui. Lamun Nyai geus tunduh mah reup bae geura sare ti heula. Teu kudu nungguan akang. Harapan abdi teh teu bisa lamun kudu sare sorangan mah Kang. Nya kumaha atuh da akang teh can rengse. Lamun pagawean diisukeun bisi sok poho deui. Mangkaning isukan teh akang loba gawe anu sejen. Samalah isuk keneh oge, kudu init ka pasar. Walon Sarkum kawas anu teu pati malire ka bojona. Lantaran katungkulkeun teuing ku pagawean. Ngadenge kitu nyel Nyi Sawitri keheul sabab asa dimomorekeun. Kang Sarkum, nyaan boga salaki teh. Kaayeunakeun mah siga teu pati malire ka aing. Moal poe hayo we nguruskeun pagawean. Sok padahal ayeuna mah geus beunghar. Tapi masih kene butuh ku duit. Ari pamajikan diantap. Nyaan pika keheuleun boga salaki teh. Ceuk Nyi Sawitri ngagerentes dina sajeroning hatena mitra. Tekung silila Sarkum harita geus rengse pagaweana. Jung nangtung bari nguliat kralek teu ai. Sok buku pulpen ditunda dina luhur bupet. Oloyong leumpang buru kana panto jepret dikunci. Gap kana lampu cempor anu ngagantung. Tuluy dileutikan seuneu ngarah teu caang teuing. Geus kitu sup ka jero kamar, goledag ngedeng gigireun bojona. Ningali kitu Nyi Sawitri curing hakret ka salakina. Kang Sarkum, naha akang kaayeunakeun mararasaan teh beda jeung baheula. Teu kawas anyar-anyar basa urang ngamimitian rumah tangga. Beda kumaha ari Nyai? Tanya Sarkum bari melong ka bojona. Tarangna kerung sabab ngarasa heran kana pertanyaan anu bieu ditepikeun. Lantaran nurutkeun darasaan mah taya bedana. Puguh ku ayeuna mah jadi beda akang teh. Tapi hanjakal teu ngarasa. Nah geus boson akang teh ka abdi. Naon maksud Nyai teh make nyarita kitu? Tuh da bener akang mah teu ngarti. Teu ngarti teh teu ngarti naon Nyai? Cing pok atuh jelaskeun. Dasar akang mah bener-bener teu ngarti kana perasaan awewe. Ceuk Nyi Sawitri nyaritana bangun anu keheul. Bener akang teh teu ngarti anu matak sok atuh jelaskeun. Walon Sarkum bari neuteub ka bojona. Ieu Kang Sarkum. Terus terang abdi teh asa teu diperhatikeun ku akang teh. Lantaran akang teh sapopoe ngan riweuh wae jeung riweuh ngan ngurus pagawean, sedengkeun pamajikan teu pati dipalire. Jawab Nyi Sawitri nyaritana tandas. Oh kitu jadi Nyai teh asa teu diperhatikeun nya ku akang. Tanya Sarkum ayeuna mah ngarti kana caritaan bojona. Nya kitu. Nya lamun kitu mah hampura atuh Nyai. Tapi anu sabenerna mah akang teh lain teu ngarti kana kahayang Nyai. Jeung deui akang oge teu boga niat pikeun teu malire ka Nyai atawa boga maksud rek ngamomorekeun. Lantaran anu jelas mah bener akang teh keur loba gawe. Apan Nyai oge apal sorangan lamun usaha urang teh beuki ka dieu teh beuki maju. Nya ku sabab kitu pagawean oge beuki loba anu kudu diurus ku akang. Nya abdi oge ngarti pagawean akang teh loba. Tapi sanajan kitu cing atuh kudu bisa ngabagi waktu. Lamun beurang sok uruskeun pagawean. Tapi lamun wanci peuting da bagian abdi. Lain ieu mah beurang riweuh ngurus pagawean. Peuting kitu keneh. Lila-lila mah sebel ka akang teh. Ceuk Nyi Sawitri bari jeung baeud gilek awakna balik yang hareup kana tembok.
Ningali kitu Sarkum ngarenghap narik napas. Nyai hampura akangnya. Akang janji ti isukan mah rek ngaguguk kana kahayang Nyai. Sareta sabi-sabisa rek ngabagi waktu keur nyugemakeun anu jadi pamajikan. Tah ayeuna mah geus ulah ngambek atuh. Bohong akang mah. Pasti isukan mah bakal kitu deui. Moal Nyai apan akang geus janji. Nyari sakadar janji mah. Apan teh lah oge kitu nyarita mah. Tapi ari buktina mah Kang Sarkum mah sok poho deui. Nya anu mah tak kudu dihampura. Lantaran akang teh bener sok poho deui. Tapi ti saret ayeuna mah rek diusahakeun moal poho. Tah kitu. Jadi geus ayeuna mah ulah ngambek. Jeung deui ulah nonggongan atuh ka dieu geuwat malik ka akang. Lain Nyai teh hayang diperhatikeun. Soklah da akang oge sanggup keneh nyumponan ka hayang Nyai mah. Ceuk Sarkum gap kana tak-tak bojona anu keur nonggongan. Nah nya eta caritaan teh Kang. Akang bener moal poho deui. Nya apan ceuk akang oge rek diusahakeun. Tapi awas Kang. Lamun akang wani ngabohong. Walon Nyi Sawitri gilek malik panonna neuteub ka salakina. Sarkum nyerengeh seuri geus kitu mah jep duanana jarem teh taya anu cacarita deui. Urang kocapkeun isukna mitra. Sakumaha biasa Sarkum ngajalankeun pagaweana. Nya ti harita mah bener sanajan sakumaha riweuh oge. Sarkum teu weleh merhatikeun kanu jadi bojona sareta sabi-sabisa hayang nyugemakeun sangkan Nyi Sawitri teu ngarasa dimomorekeun. Nya puguh bae Nyi Sawitri teh ngarasa bunga. Sareta ngarasa sugema lantaran sagala anu jadi kahayangna dicumponan ku Sarkum. Tapi dasar Nyi Sawitri anu jero-jeroana mah setan siluman anu jahat jeung sarakah. Sakitu sagala kahayangna geus dicumponan. Tapi keukeuh bae ngarasa kurang samalah hayang leuwih ti kitu. Urang kocapkeun dina hiji poe harita teh pabebeurang. Nyi Sawitri kakara balik ti warung geus meuli sabun kitu deui bubutuh anu sejena keur di imah. Tapi barang keur jongjon leumpang gok amprok jeung saurang lalaki ngora anu ti heula panggih basa lalajo pertandingan bola tea mitra. 2 minggu anu katukang. Sajongjongan duanana silih pelong, tekung silih lapok eta lalaki teh ngomong. "Nyai mulih ti mana?" Ceuk eta lalaki nanya ti heula anu tayalian ti ajat ngaranna teh. Wangsul ti warung Kang. Walon Nyi Sawitri bari neuteub ka ajat. "Oh, mulih ti warung. Kumaha damang Nyai?" Emut kene atana pinteu ka akang. Apan urang teh kantos pendak." Nya kantenan we atuh emut. Salira teh Kang Ajat sanes. "Laras akang teh Kang Ajat." Mohon geuning salira teh emut kene. Piraku atuh teh emut. Nembe oge 2 mingon urang pendak teh. Pami Akang Ajat mulih ti mana? Tanya Nyi Sawitri bari neuteub kana beungeut ajat. Anu memang ngabogaan rupa anu pantes sajabat ti kitu ngora keneh. Samalah umurna kawilang jauh ti Sarkum. "Oh, akang mah nembe teh wangsul ti bumi rerencangan." Nyai kumaha salira damang?" Pangestu abdi mah Kang. "Oh, nya nuhun atuh pami damang mah. Akang bingah ngadanguna." Sawangsulna pami salira kumaha atuh damang? Nyi Sawitri malik tumanya. Ituna teh bari teu leupas neuteub nya puguh bae atuh jajantung ajat jadi ratug deg-degan. Atena jadi tagiwur teu puguh rasa lantaran teu kuat diteuteup kuno geulis. Sajongjongan ajat kalah molohok. "Kang, kunaon kalah molohok? Kumaha Akang damang?" Manawi anu salaresna mah Kang teh nuju teu damang." "Oh, kitu nah teu damang naon Kang salira teh?" "Rumawi akang teh nuju teu damang mana?" "Nuju aya anu diemutan mata kitu oge Akang mah."
Laras Nyai kitu pisan? Nah ngemutan saha atuh akang teh? Tanya Nyi Sawitri tetelepek panona anu cureuleuh tuluy neuteup ka Ajat. Numawi ngemutan Nyai. Walon Ajat tapi kitu oge nyaritana lalaunan. Terus culang cileung sabab inggis aya jalma sejen anu ngadenge kana caritaana. Tapi teteh lah kaya ante aman taya jalma saurang-urang acan anu ngaliwat ka pelebah dinya. Janten akang teh ngemutan abdi. Laras Nyai kitu pisan. Samalih mati saprak urang pendak harita teh Nyai. Akang teh teu weleh sok emut ka salira. Ya terus terang bae akang teh rumaos parantos katarik ati kepentang rasa ku salira. Mung bae hanjakal pisan Nyai teh tos aya anu gaduh. Ceuk aja teu asa-asa nembrakeun eusi hatena anu memang bener kitu ayana. Disaprak harita panggih jeung Nyi Sawitri sok inget bae ka manehna. Nah laras eta teh Kang. Laras Nyai, piraku akang ngabohong. Da kanggo naon atuh? Nyai hapunten nya. Wirih akang nembe parantos wantun ngedalkeun sagala nu aya dina lebet manah ka salira. Tapi da kumaha akang teh teu bisa ngabobodo diri sorangan. Lamun akang teh cinta ka Nyai. Tapi sanaos kitu tangtos kacita akang teh moal tiasa laksana. Margi salira parantos aya anu gaduh. Sakali deui hapunten nya. Ceuk Ajat nyaritana Daria sarta menta dihampura lantaran geus wani ngedalkeun kacinta ka saurang awewe anu jelas-jelas pamajikan batur. Teu sawios Kang. Teu kedah mundut ti hapunten. Margi anu salares nama abdi oge sami. Disaprak pendak sareng akang janten sok emut wae. Nah laras eta teh Nyai? Tanya Ajat setengah teu percaya kana dedengeana. Leres kitu Kang. Samali abdi teh ti kamari hoyong pendak sareng akang. Mung teu terang kumaha carana. Anu laras Nyai eta teh? Janten salira teh hoyong pendak sareng akang. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.